penting pada ay nah abad naremongan nugas maraot gening itu rupa sisar pakinaka nyai Paman Pati Prahasta si Kumakarna si Indrajit oge anak-anak aing ulun asa ngadeketan wetan kidul asa ngadeketan kaler luhur asa ngadeketan kanap asa eueuh pibaturun hirup sing barara katak dina bayangan aing itu dulur-dulur aing oge balad-balad tamtama ampunahan naon ieu rasa nepi ka kieu asaku aneh naon eta nyuruk penasti kersayang tumampara dasamuka rahwana kapanggang pisan dada palih kensana jantung katiir alah malah naon yang nyelecep kena naon eta gelos ya lami rahwana lulumpatan bari kapanggang dadana di udag-udag panas sengkali atana pitiai dangu anjog ka hiji tempat aya dua gunung anu kasebat gunung sonara-sonari ari ieu dua gunung sonara-sonari teh nyaeta anu nuju nungu-nungu waktu aya sanes riwayat natinya putra nada samuka keneh anu ti hiji pertapan karena di anu diteuk-teuk beheungna margi pamunut Dewi Sinta tiasa ditikah ku rahwana tapi kedah dimas kawinan ku sirah Batara Rama sareng Laksmana nya harita dasamuka teh milarian ahli sihir putrana diteuk-teuk beheungna disihir diciptakeun jadi rupi Rama sareng Laksmana nanging tetep ku Dewi Sinta ditolak da puguh sanes nya harita dialungkeun ieu dua mastaka teh cenah jadi dua gunung sonara-sonari sakemaran aya di tengahna teh nyaeta susukan alit anu ngocor atuh ieu dasamuka teh kuku cuprakan dina ieu walungan alit Ampurana pamugi bersanga maklum nada jemas Ampurana dipiring pada wilayah
tengah-tengah nyata gunung dua gunung sonara-sonari niis dina hiji cai anu sasatna curug kaluhurna hatuwah kuriling cara pikir oleh pasti cara rasa hatete dadak baler sumelang kanu rek pulang hatete dadak baler sumelang kanu rek pulang nuju kuku cuprakan nyata di palih kiwa tengena teh gunung sonara-sonari aneh kalayan ajaib anu dina waktos ieu ngadak-ngadak ieu dua gunung teh maju ngagenset ka ieu rahwana anu nuju kuku cuprakan rahwana ngajerit maratan langit ngocyak maratan jagat eukeur mah jantungna katiir katurug-turug ti satu kangeunana dipacokan ku panah Kiai Dangu atanapi sengkali katurug ieu gunung ngagenset ngajerit maratan langit ngocyak maratan jagat kitu kayana di tempat naon ieu kaula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong asa eueuh pikeun pisi muteunana
Haredang asawa pikeun piki pasenana keung asawa pibaturan hirup. Ieu teh di mana? Kasaha kula nanyakeun Gusti, kaula dek tobat. Kaula rek ampun, kaula rek insaf bere kasempetan kaula hayang hirup deui. Mana dulur kula, mana baraya kula, kolot kula, anak kula, dunya kula eueuh. Ampun kula keung. Ye kaula rek abus deui kana wujud kula. Ampun. Lajeng ieu nyawana dasa mukti kana wujudna sedengkeun ieu wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina. Ku bumi henteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kuno kawasa. Gusti kudu kasaha nanyakeun kasaha minta tulung kula. Kieu geuning ari hirup saraka hirup teu di aku dosa teh kalah ngagedean rongkorohina di dunia. Ye geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan. Di alam naon ieu kula. Danya kitu nu sing paru ringkak bulu punuk teteh sorak naon. Ada eta geuning gumujang sepuh. Eta gedong, jalan ka gedong nu molongpong teh katutup. Pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa. Sumohon geuning kitu. Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana. Ari pangeran mah moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk, angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana. Dunya teh teu nulungan. Teu nulungan geuning lubak-libuk harta kakayaan teh geuning. Daya paedahna dicanak salah. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mana melaanana pangkat teh. Gaya. Nya teu pinu. Tadina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana dek kasaha datang sanorek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa. Sumohon Iwa ti amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan. Sumohon Nu mawe di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu. Ku kituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa para kanca nyecu rombongan giri harja tilu. Wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayun tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang siwetaka.